mana can bisa bener awe mana mah minimalna tong dirusak. Jagaan di. Geus loba contoh di luar. Karunya. Karunya orang kita marah. Nya ieu mah urang siling ingatan we, da jelema mah kabeh aya hilapna. Terus siap rak, nuhunnya. Lamun rek carita mah ka urang we tong sungkan kalem. Pasti eta mah. Itu mau hari manehan? Itu karunya enggak sih ya? Anjing. Ya sudah, hari mau harim diomong, teu mau harim ditanyakeun sih mah. Nanti Bang nanya atuh, Bos. Oke. Mau harim mah ya waktuna. Kira tah? Ya penting lah. Ah, penting. Rek naon tah? Ye pikiran teh sih mah. Orang penting rek malmingan atuh. Lain lain ieu dah. Ya, sugan teh arek susu ganan gitu. Orang ge apal atuh bobogan teh batasna rak. Orang mah bisa ngelakuin ke situ. Ya mudah-mudahan weh. Ye teu percayaeun sih mah. Lain teu percaya urang mah, Bos. Kan tapi urusan nu kitu mah cuma maneh jeung Allah nu nyaho. Heuh sih nya. Tapi orang ngejamin. Orang mah bisa ngelakuin ke situ. Amin. Udah. Gimana, Dik? Mau dijawab apa sih kesinggung? Maksudnya? Pan mana jomblo? Ya, terus non urusan anak. Tadi orang jalan jeung harim si jiwa-jiwa jomblo mana kesinggung teh. Yo, telepon. Halo Mel, Di mana? tuju amang. Gerak uwi to sore. Nya kedap pitak tepi. Ih, ayeuna gerak uwi ibak. Nya tuh ket ieu bade we. Telepon tiranya. Duh, karake datang sa tadi, geus rek balik di wae. Uri canggih hanet-hanet aja na tempat diksi ya. Heuh urang tira we nya. Gerak ibak kan itu gerak ibak. Sih bisa di tangan iya. Juga. Juga.
Bosennya hirup teh kieu mah. Ai pae hoream pan. Ih siap baon. Mau teh jaga tuh. Ngomong teh sejap laku sih mah. Sih mah bagus tar jaga tuh dah. Heureuy atuh bardak dibawa serius we sia mah. Bawa kalem we. Hidak ya. Kemarin tetangga orang anu Isa kawin. Mainnya reuneu da. Digigirin mah maneh. Heeh. Reuneu nangis geus 6 bulan da. Ya geus bae tong digibahkeun. Nu penting mah daek tanggung jawab. Tong nempo dinu salahna we atuh, tempo mah tinu keputusanna daek tanggung jawab. Lain masalah gibah orang mah ngan syukur mereka informasi. Jaga dikeun pelajaran jaga urang. Mantap. Eta kanyawan langsung dikawinkeun meureun. Nggak nyawa ini teh orang mah, tapi orang salut kalau lalakina mainan langsung tanggung jawab. Terlari dari kesalahan manehna sorangan. Nah heueuh, lamun nepikeun kalumpat mah berarti mainnya pengecut we. Tah, Laki mah atuh berani berbuat harus balik tanggung jawab. Harga diri laki mah nyata tanggung jawab. Ya barudak. Mana baru gak duit tuh? Orang minjem duit tuh. minta duit cenah. Patir ente. Aya wae duit mah selalu. Nyamperin jomblo. Anjing. Orang minjem lah tuh rak. Kayak digantian. Orang enak punya duit sih. Bara. Cepet. Ih, gede teh nya. Boga teh Ai cepet-cepetna. Ayo tapi sik lah. kita cepet. Anjir. Aing mana? Aing menta tuh Anjing. Bae-baeak. Orang mau katanya nya. Ayo sik. Karim ya. Lain. Harim anakna teh nya. Ngarujak ah. Kuy. Ayo. Melu jenon. Ya kieu we nuju gabut. Beda emang. Ayo, ke mana? Terang. Amel hayuna ka masih. Amel kita terang ke mana? Arek jajan. Ayo ah, miser Cilor yuk. Arek. Nah, ayo ah. Tapi ya syaratnya. Non sih. Nu kamari dia teh cina bayar langsung. Iya, dia mah. Ma Tapi engke miser Cilor ya. nya. Ari si Ripaldi ka mana sih? Di tengah orang tenampo nyisa Amel meureun. Mana ngerasa teh? Nu aneh teh si Ripaldi. Aneh kumaha rak. Nya kitu we beda. Kalakuan lagi rada aneh ayeuna mah. Tadi ge nginjem duit ini. Hah? Nembut encis jeung naon? Cenah mah teh nyepang encis pisan. Biasanya namanya si Ripaldi mah. Mun misalnya teu boga duit ge,
Tuh wanita sampai rak oge nginjem duit. Paling ge wanita minta udah doang ke orang. Heeh nya. Apa gara-gara itunya? Gara-gara naon sih? Jadi Amel teh pernah curhat ke Silpi. Can lila sih anyar-anyar kene. Curhat naon tah? Tapi tong bebeja ka sasanya. Ieu Silpi bebeja ka Rehan sareng ka Raka supaya Raka jeung Rehan teh bisa ngabantuan si Ripaldi sareng Amel gitu. Sugan we bisa. Nandos naon caritakeun. Jadi Amel curhat ke Silpi, cenah Amel hamil. Astagfirullah. Bener sih ya. Bener atas ya. Kayak bisa fitnah ya. Beneran, Amel sorangan kok mencarita ke Silpi. Jadi keur ieu teh Amel ujug-ujug nelpon Silpi nyaritakeun eta. Tah sebenarnya mah si Amel teh sareng Ripaldi sok ngalakukeun eta mun cara bahasa gaul nama having sex gitu. Terus eta ditikakeun teh. Nah, lamun tadi tikah mah berarti si Ripaldi teu tanggung jawaban. Heeh sih ya. Nya Silpi ge teu terang sih kumaha keputusan mah soalna Amel teu ceritana naon deui ka Silpi. Nyariosna mah butuh waktu saker mikir. Kehidupan. Udah anjing. Ribut tuh li aing lah. Oh, warung nih di mah jauh ah. Bisa ah, balik ah. Ribut tuh. Aduh, sorangan aja euy. Don, Wait. Sehat. sehat ka mana we sia eta? Ayo we di dieu. Aduh, aing mah serangan we di keur mah di dieu. Biasa Joms. Aing mah seru aku si Raka aing teh. Tu baturan si Raka di ditu. Sorangan. Dan nyawa teh. Itu Nyatanya atuh ka aing. penting tuh. Penting lah. Masih kenal kenalan. Bukan si Ripaldi. Ripaldi Aldi. Tah, pira kowe suka babaturan selembur tuh wauh mah. Ya apal atuh. Emang aku naon? Ya. Kabogona apa? Kabogohna teh si Amel. Tah, eta Emang ya naon? main teh reuneuh. Anjing nu balik sih ya. Ih, sia mah bejaan kok aing. Terus enak kumaha? Nyata kumaha masih, tapi pas kamari-kamari mainnya nginjem duit tah kasih Raka. Tapi ting teh jeung naon nama. Tapi mainnya ngomongna boga duit pisan cenah mah. Anjing eta budak parah. Gigi berita handit. Udah naon aku wae ngagosip dak teh. Ah bodo amat. Wah, ti si Ripaldi. Bagus sih. Awena reuneuh. Di gosok fitness ya. Asli bener. Apal meureun si Ripaldi jeung si Amel kumaha bogohana. Teh heran meureun si Amel asup angin. Oh, oke sih ya. Sok pikiran ge. Bagus mancing. Entas jang, Menang tuh laukna. menang atuh lumayan lah. Ya keur goreng garing lah. Oh, lumayan ya, Mang. Iya, orang ngobrol Ngobrolnya sih jang. tentang si Amel. Oh si Amel anak Amang. Nya, Oh, kayak di itu di pangko tuh. Ya, ada tulisan. Nah, di mana ada tulisannya jang ya? Duh, panas. dari kieu, Mang. Non sih jang. Da rumah si Amel direnang ku si Aldi. Hah? Oh, bener. Cek saja. Nya, ieu mah cek batur we, da lain saurang dua orang nu ngomong teh. Oh, dasarnya Amang mah mainnya duaan teh baik-baik wae da. Oh, nya atuh, Mang. Nya, ieu mah wartosannya doang. Da lain maksudna naon? Nah tuh, nuhun ya jang nya, Oh, nya. infona. Mamang arek wih lah, ayo gitu mah. Ayo nuhun ya jang nya. Bi, atas muli dagang? Ya, badangan ya. Iya balik ka Ibi. Oh, badangan sih ya. Iya, Bi perkawis Aldi. Juga atas terang. Ya Aldi wawatos. Oh, terangan sih ya. Aldi mah cara apa tenan tapi mah naon. Punten nya Bi no punten. Cek beja da, cek dangu. Si ieu na kabogona
si Amel kabogo si Adi. Amin. Dan eta bener apa dan nama coba taruh sekali. Iya, ini nanti begini jam. Namanya terus nama terus. Nyamun. Tapi beri segala. Nama Bayu. Mana apa tuh? Si Ripaldi ngarunan si Amel. Mana apal tuh si Amel dengan Muspaldi? Bisa merena. Mana apa tuh? Si Ripaldi ngarunan si Amel. Mana apal tuh si Amel dengan Muspaldi? Bisa merena. Mana apa tuh? Si Ripaldi ngarunan si Amel. Mana apal tuh si Amel dengan Muspaldi? Bisa merena. Mana apa tuh? Si Ripaldi ngarunan si Amel. Mana apa tuh si Amel dengan Muspaldi? Bisa merena.